tong bangga anak mun loba dunya ari teu boga ilmu agama mah bakal nyangsarakeun ka inung jeung bapa di akhirat. Boro-boro ibu kana surga jaminan ti Allah neraka. Naudzu. Justru ibu teh kudu atoh barokah gaduh minantu santri moal hese ku santri mah mitoha koret di ruqyah. Pamajikan cerewet di adanan. Da sami tiba heula tepikeun ka ayeuna ge santri mah barud. Sabab ustadna ge bunga ustadna mah. Teu aya ustad budug. Tuh tingali tanda ustad bunga, HD sarung, BHS merekna, sorban ngamai. Kaya beda jeung bangkos. Beda jeung Pak RT. Mata kitu teh eueuh. Tampilan RT jeung kiai jeung ustad jauh. Mata ayeuna mun Pak RT maot teu hariwang. Pak Ustad bisaeun jadi RT. Tapi lamun Pak Ustad wafat duluan, RT moal bisaeun jadi Ustad. Jadi lamun bisa nawar ka Allah, Bu, nu maot teh mending RT heula, mending Ustad heula. Mangga Ibu Bapak sadayana ayeuna parantos acara inti Tabligul Islamiyah. Urang sami-sami regepkeun, kupingkeun ku sadayana supados naon ilmu-ilmu tiasa kacandak manfaat kanggo urang sadayana. Ka pangersa Ibu Hajah Ai Aah Nurul Muhibbah mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pami ngawaler salam, ibu kedah semangat, dah hukum na ngawaler salam teh wajib. Palih dia mah duka tunuh, duka lapar. Ngajawab nate sorak nate areuweuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya daramang garadu artos henteu Gusti nu ngawaler salam didoakeun sing loba duit sing engal tiasa ka Mekah nu keur susah sing digentos ku kabingah nu gaduh hutang sing engal lunas nu amin tarik eta nu gede tanagana. Hati-hati kanggo ibu-ibu nu ngaos ayeuna nu gaduh hutang, pasti balik ngaji di jalan bakal aya nunanya aja. Wihan deui siap ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa. Angkat AA tribalna saalit deui. Alhamdulillahilladzi arsala abdahu liyuhdiyana saminad dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bade kahanap abdi bade mapai ka ditu. Kapan katingali geuninganan? Gareuli sawareh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Al ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ka panitia namina teh pamit telepat mah Pak Haji Iim. Mohon anu mana Pak Haji Iim teh? Masya Allah manawi teh anum kene. Apunten Pak Haji sementawis abdi lungsur heula. Kalaresan di panggung ibu-ibu nu beh dieu celengeut teu kaciri. Awan dari hanap kehalangan ku kursi nu dipayun. Abdi di luhur kurang semangat da jauh jeung jamaah. Abdi sok hoyong kieu caket mawi abdi bade pilih ka ditu cek ieu jigana baterai tos sakedik deui ieu teh resep. Ibu siap ngaos uyos dugikeun ka lohor. Siap dugikeun ka asar. Mun urang tir diajak ngaji dugikeun ka magrib siap. Luar biasa. Urang petir mah diajak ngaji tepikeun ka magrib siap. Berarti ibu-ibu di dieu mah resep ngabohong aja. Langkung dibayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Oke lah, bade ka juru itu, kami pasti kaciri. Ibu, ayah, tuh tidi tuh kadieu katingali, uhun tidi komo, sok kecemali kadieu, gitu, tutupkan payungna, sok mali kadieu, mang haling bujur itu. Abdi mah ek papanasan keun bae. Papanasan ge abdi mah teu rugi. Da engke ku panitia ku Pak Haji Iim balik bakal dibarokahan. Sok ka dieu mah mayun ka dieu mah balik kanan. Jadi betah. Wios panas ayeuna ibu moal sebanding jeung panas di arah masar. Ayeuna mah ibu papanasan di dieu bisa jajan. Tapi papanasan di arah masar ibu mual bisa jajan, mual aya nu bisa ngiuhan, iwati amal cek iwati amal perbuatan. Langkung dipayun orang sami-sami manjatkeun puja kadat Allah Rabbul Izzati. Dina dinten ieu sami-sami jamaah nuju ngayakeun peringatan Maulid kompak Maulid Nabi. Tempatna di Kampung Petir, Desa Citamba, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Agamana naon ieu? Islam. Cicing di negara naon? Republik Indonesia. Nitip abdi ka ibu ngerjaan sing bisa ngajaga 17 rakaat. Sanes Agustus, Cuk. Astagfirullah. Ieu jemaah edan beh dieu mah. Kana Agustusan riweuh. Punten mah ayeuna teh tos Oktober. Manya aya we upacara. Sadayana dina dinten ieu sami-sami angkat ti bumi bade tolabul. Hei teteh entong ka ditu ka dieu nyang hareupna. Oktah neng sok ka dieu neng manya ngabujuran misi hitut. Mangkening awewe masuk gede hilap ceuleun gede hitut. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wanci nu maksad bade tolabul ilmi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi ya robbal. Peringatan kelahiran Nabi nu mulia
nusok dijadikan diagendakan ku setiap jalmi dina tiap tahuna kalabat ku Pak Haji Iim sapara kanca para panitia ngayakeun ieu acara dipolah ti anggalna bingah nu taya hinggana cek sabab ningali ieu jalma nu hadirna leuwih ti 2 aya ibu-ibu jeung bapak kurang kompak sora keluarkeun aya ibu-ibu jeung bapak aya para pamudi sareng para pemuda aya para kiai sareng para ula aya tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat de aya bapak kepala desa nu mana teu aya tos ngantunkeun Billy tos maot ece mohon tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa utamina dina dinten ayeuna nu hadir ngawas pasti aya duda jeung ran tujuan masarua urang sadaya angkat ti bumi maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga orang hirup di alam dunia janten jalma anu bagja bari tarakwa moga-moga di akhirat jaradi ahli surga ya robbal salatullah asik ala toha salatullah ala yasin habibillah bari ibu papanasan ayeuna ibu namina Siti Maesaroh jadi ganti Siti Muesirah teteh anu Siti Maimunah ayeuna mah jadi Siti Moe maneh bade Siti Maesaroh bade Siti Maimunah bade Biodah bade Berodiah pasti orang teh ngan hanya satu datang ka dieu hoyong cari barokah kumaha sholawat sing kenging sapa jaga dia umal qiyamah da urang teh moal bisa aya nu nyapaatan keluarga jeung harta komo banda jiwa raga memerlukan syafaat nanti di akhirat hanyalah bisana nu nyapaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan urang petir lamun hoyong diaku ku umat na Kangjeng Nabi ku Nabi janten umat Nabi tapi lamun tara maca sholawat naudzubillah jangan berharap kita mendapat syafaat cinta ka Nabi hayang diaku umat Nabi hayang diberi syafaat ti Nabi maca sholawat tara maca sholawat kedul tong boro-boro diberi syafaat urang moal diaku umat-umat na acan naudzubillahi min siap lawat heula yuk tanpa terkecuali nu nyang hunyar ayat salikna ahon entong dirobah ieu mana ros nu nyang hunyar aya nu sila nu emok nu nyeri cangkeng nu nyeri tuur paingan diuk na nyang hunyar si horeng eta teh cangkel aja kerengaosna ibu komo diajak sholawat ulah balangah keur ngaji mah meskipun di imah loba masalah datang ngaji tong ningalikeun kita lagi susah keur ngaji mah kudu loba sedekah astagfirullah ayo mah so sadayana nya siap salatullah salam tarik ala toha salatullah salamullah salawat busro heula tadi mungku MC Ungkul sareng ku Kori anu macana ibu karehe tengiringan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra angkat sorana wa akhlana uladana wa
wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana libatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Nu gaduh cai buka tutup botolna engke tos mau sholawat aoskeun ku ibu sholawatna meungpeung babarengan tuluy tos beres maca sholawat engke eueutkeun ku ibu ku nu gaduh caina. Insyaallah cai nu dileueut ku ibu nu tos diaoskeun aosan sholawat bakal barokah. Tawassulkeun ya Allah abdi kirang sehat barokah mawa sholawat ieu cai sing janten lanong. Yuk sadayana aoskeun sholawat sifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Aminan kusadayana berkahnya sholawat keheula nging waka eta mah neme nyeruskeun berkah teu acan dibejakeun naon berkahna tangke aminan. Berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat. Amin. Diakui menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin. Kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat. Yu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kembali deui salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah. Amin. Sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Ya Rabbal panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah. Amin. Putra putuna soleh solehah ibadahna istiqomah. Amin. Terakhir salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sok eueutkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Insya Allah haus bakal leungit da atos leueut. Ieu nu na keresek naon atuh? Senek. Oh, tos di dalahar.
semangatnya tuh dah di dia mah geuning tos dibagi dahar. Berarti orang petir mah ngaji teh nu penting daek hadir. Gusti kana dahar deui riweuh. Ibu namanya sholawat atos mohon tak abdi ayeuna bade disundaan ku ibu turutan tungtungna wungkul. Oke? Mun keur ngaji kudu jempe. Ai jempe teh naon? Entong bari ngoprek wae. Sok garadu HP didoakeun nya sing aya kuotaan. Sing aya pulsaan. Bisi ngerakeun ngahotspot ka babaturan. Jangan rek kamu balik nu ceramah keur pangajian muludan. Keur ngaji mah kudu awas teh nyorak nyeri huntu saja. Entong bari ngoprek wae. Komo bari ngadon tibra. Awas digonol ku kelong. Hirup osok loba nyeri hate. Komo lamun teka bagi BL. Nu disalahkeun mah Bapak majar RT goreng aya Pak RT nu mana Pak RT oh da tos da pastilah namina RT mah awakna teh leutik begang. Kapan eta teh keur mikiran nasib beuceuk da RT mah tuh da teu jauh tina nami RT ripuh teu puguh RW ripuh wae tapi da asli ceuk pangcapena gawe teh RT pangdeketna warga ka aparat iwati ka ibu jeung presiden wawuh teu ece sareng bupati akrab henteu ibu sareng pacamat sok sering panggih tara boro-boro jeung camat jeung kuwu jeung lurah ge jarang anger we ece teh nu sok mineng papanggih mah jeung Pak entong ningali ka ditu ece si ece mah teu kopaya nu kasep liwat atuh nu batur eta teh ulah sok panasan ku milik batur. Ulah sok panasan ku kaboga batur. Kita nikmati anu syukuri apa yang tetap bacakan alhamdulillah meskipun ekonomi lagi tidak stabil. Salaki mere duit ayeuna mah sapoe 1.000 alhamdulillah. Sabulan 20.000 alhamdulillah. Genep bulan salaki usaha teu balik-balik inna atoina kal kausar. Yih, ari ece salakina disangka modar. Mata ibu solusi yang terjadi di rumah tanggi kapusing kariweuh iwati ku init ngaji ubar pusing ngaji obat bingung sok sing kompak keun ieu mah payung nu ragrag ece buhun sok tutupan we lah tak kitu keun bae panas oge ece ibu sok balikan deui obat pusing obat bingung laleles nyeri hate rariweuh salaki leungit teangan astagfirullahaladzim nah aja mereka sawah itu di tengah sawah maca yasin salaki leungit suka menyalahkan orang lah kita juga punya kesalahan. Da aya nama punten Bu, ieu ibu-ibu maraket tiung keur ngaji menigara ya. Da padahal tiung teh can aluha kecan karuhan alus kana laku. Da teu apal niat ibu-ibu di dieu teh da teu sami sok ceuk. Kadang datang ngaji jiga nu nya ece teh ti imah mah sugan teh bener rek ngaji, pek teh pamer kudu ria nu saeutik. Milaraan ka batur gigireun aya nini eta si ibi hayu we gagaro da peda boga geulang hiji. Aya nu kitu aya. Kongkorong kena boga diamaikeun keluar baju milaraan kabatur dibikeun hanteu aya nu kitu ece mah gagarot mah henteu da geulangna ge teu boga ngan
si horeng majeng dulur henteu akur jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun aya nu kitu segala aya matak ibu ayeuna nu keur calarik di dieu bili ibu raksukan ibu goreng bili acuk ibu teu alus jiga batur entong minder da alok mah teu ningali kana alusna baju alok mah teu ningali kana alusna tiung alok teu ningali kana geulisna jalmi alok teu ningali kana kasepna lalaki tapi Allah ningali kana hate jeung amal perbu yang dipandang kita hina mungkin cek Allah mah itu yang mulia si eta mah meuni caludihnya ih leungeun ge make tato meureun cenah eta teh Jagger beting lain tato beting eta teh hapur urut ka bentar gelap ece cenah si eta mah cenah tong dideuketan tukang judi nya teu apal beting isuk nama tukang sholawat ka Kangjeng Nabi da ayeuna mah sok ieu ece teh ari maulid Nabi diperingati ari pergaulan anger ece teh dibeda-beda wae jeung tatanggi teh aya nu beunghar di akraban aya nu miskin di jauhan aya nu kitu sok da eta teh dulur ece nu kitu teh ari nu maotna jelema beunghar mah meuni semangat takjiah teh ngalayan teh da sok aya duitan di nu beunghar mah giliran anu maot tatangga jelema teu boga miskin sangsara ya Allah watir nasib mayit eueuh nu ngamandian akhirna mah mayit mani sorangan Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah teu ningali pamenteun, Allah teu ningali jabatan, Allah teu ningali harkat, pangkat, ibu dunia, segala sesuatu hal yang ibu dapat, tapi Allah ningali kana hate jeung amal sanes gelisna sanes kasepna ajena manusia mungguhing Allahna nanging manakna budi pekertina rengkak polakna nasadi dintena sareng ya Rasulullah salamun ya Rafi'asa At-Fatayaji ya uhailalaju karomi tumpah teh bahe cicing mak cicing tong protes keun bae kapan ari tumpah teh ari bahe teh tumpah teh bahe meregehe jalma nu korete kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu korete kudu ditek ok aya di dieu nu beunghar sombong koret ok jujur ceuk sok mengpeung loba batur nu nemalna sok aya di dieu nu geus ka Mekah tapi koret wae aya di dia nugas jadi haji tapi sombong teu disebut haji teu ngalieu aya di dia bapak-bapak unggal maulid Nabi diperingati tapi tara daek berjamaah aya kapan aya di ditutuh mari kita piceunan yuk buang penyakit batin ulah iri ulah hasud ulah dengki, ulah jail aja. Ulah sok sirik ku panasan harta batur. Ieu mah batur meuli enmek ibu nu meuli paramek. Jiga tatangga abdi kamari aja pedah tatangana meuli kulkas muriang sabulan. Diinpus ku salakina si oreng teh teu daekeun bener. Anger kalah beuki ripuh. Panasaran salaki ngerok tongong pamajikan gambar kulkas tatangga muncul tina tongong pamajikanna. Ayo nun panitia penertib acara MC bil khusus Pak Haji Iim segenap jajaran para panitia anu parantos ngonang sim kuring tebih-tebih abdi teh 5 dinten teu wangsul ibu
Tadi terakhir jadwal di Serang Banten. Wios tenaruskeun oge. Karasan Pak Jim pas digentong teh pas adzan subuh. Ngan abdi langsung meluncur ka Cineam ka lemur heula. Da atuh 5 poe ieu cu dina mobil teh meni geus teu kaeusikeun we. Abdi ge ngalahun beas jeung hayam. Ti dieu bisi loba bahan keunun gitu tah. Matak dianterkeun heula ka lembur ka Cineam kitu tah Bajim da kamari ge beas teh meunang genep karung nu 5 poe teh unggal tempat alhamdulillah tah nu atos mah kitu Pak Haji Im nu atos mah cicing Pak Haji Im nu atos ieu mah cicing Pak Haji Im nu acan ulah loba pikiran sok we ka nu atos nurutan abdi ngahajak ngobrol kitu supaya aya persiapan bisi aya beas nu encan di karungan. Oke ngaturkeun nuhun ka Pak Haji Ikin anu parantos ngampihan abdi bieu di bumina. Eta teh Pak Haji Ikin teh contoheun bapak-bapak. Pamajikan teh ulah hiji kudu 2. Sabab jadi pamajikan dina rumah tangga pangcape. Betul? Sok tingali Bu, Pak, kacape lalaki jeung awewe beda. Digawe lalaki jeung awewe benten istri mah full time 24 jam berang peting didamel berang nyamel ti peting disamel bantuan atuh berang nutu ti peting ti mimiti ibu berang ti mimiti brai bentak eceh hudang sare tepikeun kareupeureup oge da digawe sok nu nyangu awewe nu gegero nu masak kompak nu ngepel nu ngistrika nu ngasuh budak nu nyusuan budak budak ceurik ge di aisna ku samping aja sagala ku awewe makana punten bapak-bapak kaum lalaki ibu eta kikituan ibu ti mimiti gugah dugikeun ka bobo digawe capek henteu kunaon pangna capek sabab dipigawena ku sora matak ibu mikir tas maulid nabi jurungkeun salaki sinaneangan awewe saurang deui. Setuju ibu? Bapak setuju? Aduh, ece. Doakeun pengorbanan panitia nu didukung ku seuneu warga urang petir sing janten tabungan amal ibadah kasehan sadayana. Berikan tepuk tangan semangat untuk para panitia. Ajib nu ditukang tekeprok jika nu keheuleun ka panitia. Para kiai, para alim ulama, Bapak Majelis Ulama Desa Petir. Citamba ngaran teh meuni gaya tamak. Obat ubar. Matak ibu ge salaki gering teh kudu diubaran. Ditamaan. Lamun tara daek berjamaah ku ibu salaki dibere vitamin nya da ari ka sawah mah geuning daekeun salagi teh jauh ari ka masjid mah deukeut mending ngadak-ngadak lumpuh ta eta teh salaki kurang pita mata ku ibu bere obat mun leuleus wae tara daek ka masjid salat berjamaah ta ku ibu salaki teh sing sering dibere sumanget lain susu. Bener sih emak ieu mah susu riweuh. Kene meureun salakina sina ngagengel di imah. Lain kalasina salat berjamaah. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, jajaran ti Muspika, bade ti aparat desa, bade ti kecamatan. Yang jelas pada hari ini ulama umaro bersatu, mudah-mudahan kampung Petir sing semakin maju. Kampung Meti Petir barokah Maulid Nabi sing langkung barokah. Ya Robbal Alamin. Ngaos ulah lami ibu datos jam 11:30. Urang singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Naon ari mah jijikana berkat udah naon. Tata coodah atuh da. Aya coodah. Cek Imas. Cek Kokom. Cek Titin. Cek Rodiah. Cek Aah. Pan ieu cek teh. Di ooh aya tak gitu pan ai ooh mah Sunda abdi mah Jawa abdi mah Aah Sunda asli ngaran teh ku A lamun Sunda ari Jawa mah ku
Jadi mun di Sunda aa berarti di Jawa mah oo. Mun di Sunda tatang di Jawa mah totong. Mun di Sunda nanang berarti di Jawa mah nonong. Terakhir mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih ibu. Maknya katamu monggo colok. Ih atuh sing areling ari euceuk. Mata keung semah ibu. Assalamualaikum Ibu Haji Ikin monggo colok nya kitu. Iwah mapai jalan. Sok keluarkan suara. Karena da bapak-bapak nama para raeh aja. Da tita tadi lalaki mah eueuh suara rarehe. Tingali una kursi gegerak marlang we mumpul jiga nu barogoh aja. Cek abdi ge lalaki masuk mata ngabingungkeun. Tuh tingali ngajajar metik-metik unggul aja. Itu teh kan aki-aki metik gitu teh. Eta tuh dari yuk aduh. Tuh nuju ngaleut alah. Eta tuh nu didudukuy. Eta malah ngorakeun eta nu tilu teh. Eta mah trio metik teh. Berjalan tidak bergigi. Nu kieu teh makhluk metik. Ompong tapi norolong. Huntu eueuh leumpang ngeureuyeuh. Ok tingali ece da eueuh sorat kita tadi rarehe. Ku ibu katingali da eta teh hirup. Hirup ece ngan eueuh nyora. Matak bingung disebut hirup rehe, disebut cengcelengan da udud. Maknya cengcelengan udud. Punten ibu wawut teh kanu tiluan eta. Henteu. Kapan urang dieu eta teh? Oh. Orang dia dua. Anu mana? Nu tengah. Sok tingali abah eta nu tengah. Lamun kana pengajian rutinan biasa, osok gagah tampilanna kitu tara. Tuh curiga abdi mah. Ye, gara-gara Maulid Nabi atuh. Luar biasa ya abah. Biasana kana pengajian rutinan sok make sarung. Ayeuna mah da bade ningali mu baligoh geulis. Tingali ku ibu eta si abah meuni make celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu anu butut jadi garelis. Nini ngadak-ngadak tampilan jadi marodis. Angkat kana pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari dina Maulid Nabi tadi bade ningali tepakan hadroh jeung genyering eta nini meniningkah make celana legging. Tengingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak ucing barengan dikoet ucing eta nini make. Yes. Terima kasih atas tampilan abah yang begitu menawan. Mudah-mudahan abah ditampi iman Islam nak. Naon? Encan maut. Ari ibu gesarua acan maut. Ngan ieu kabeh ge bade maraot. Urang teh kudu minta ka Allah maupun keur hirup memeh. Sing ditampi iman Islam abdi ya Allah. Mata abdi ge teu salah ngaduakeun ka abah itu. Sing ditampi iman Islam da teu apal bisi ayeuna maut. Itu mu untuk amin mangkaning. Berarti geus nawar eta teh hayang maot ayeuna. Mending ayeuna bah meupeng loba batur. Jaba abah mah moal kos ngurus geus make baju bodas tinggal ngurebkeun. Yuk ibu bareng mapai jalan satapak ngajugjug lain kitu. Jeung ece mah meuni pede nya tariknya salah deui. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Oh. Urang Sunda mah tong teu karasa capena sabab make kendara. Ibu, ti bumi ka dieu naik motor leumpang.
apa sapali diburuhan ku Pak Haji Iim dibere duit ku panitia cenah naik motor aya nu ngabensinan henteu oh berarti sagala ge pengorbanan olangan nu kana motor di bensinan ku olangan budak tita tadi jajan duit olangan bener tuh ibu eta sagala ku olangan merasa dirugikan tidak rek amek ka panitia moal rek amek moal ece ayeuna ka Pak Haji Iim lamun ibu ayeuna datang ngaji ka dieu teu diburuhan moal justru kita harus berterima kasih ka Pak Haji Iim sedangkan kumaha ibu berterima kasih geuning ka panitia da urang ngalengkakeun sampean ngepatkeun pandangan kana pangajian Allah tos ngahampura kana dosa nah, itu yang paling berhar sabab urang jelema loba dosa makana ibu ka dieu uih ti dieu sing dihampura kabeh dosaku Allah teu dihampura ibu ku Allah abdikeun diri ka salaki kaulaan salaki balik ngaji cium tarangna eta teh nyium tarang salaki balik ngaji teh barokah 70 dosa dihampura ku Allah anu leutik ulah amin da encan nyiumna oge insya tah matak ibu engke balik ti dieu talian leungeun salakinya ringkus sukuna golerkeun ku ibu teh dina meja atawa dina kursi na kasur cek ibu teh cicing sia tah lumayan 70 dosa leutik leungit komo mun 2 kali 140 leungit dosa nu leutik komo lamun mineng nyiumna wah beki erep dosa ibu tah ieu mah tuh darajeun nyium ka salaki lamun salaki keur loba tuh ngaraku ieu nu kieu yeuh cewe mat ada uang abang aduh datas pangmalikeun geulang mun ditawaran salaki teh bapak arek mengpeung beurang mun ningkah dibere goyangna ge goyang gayung isukna deui dijual geulangna eueuh tah goyangna teh tinggal gayungna we wungkul punten ece wanita yang dirindukan surga pertama wanita yang masuk surga adalah Siti Khadijah makanya ibu-ibu yang hadir di sini menjadilah wanita yang solehah seperti Siti Khadijah yang dirindukan oleh Allah di surga entong waka amin laksanakeun heula kumaha cirina wanita yang dirindukan surga boga dunya teu sombong teu balaga loba sodakoh jari oh tan boga geulang geraja rual cu yo ieu abdi mah butuh boga kongkorong da lain teu hayang lain teu boga duit ayeuna ge meunang ti dieu mun maksakeun mah meuli lah kanyat engke di Sari Dewi euceu tapi da sok ngemut 2 kali umur kita tidak akan lama betul nu loba sawah lega di dieu maot na dibawa teu nu boga mobil gaya mewah Fortuner Pajero Alphard maot na anggar we euceu digotong dina naon na pasaran meskipun anakna beunghar bapakna maot anakna boga Pajero can pernah nguping rek maot diasupkeun ka jero kubur dibawa kana Pajero nyaaheun tah komo geulang euceu ti ayeuna geuwat jarual rek kumaha nasib eta geulang ibu maot isuk sami nguti ibu maot salaki kawin deui mas kawinna geulang ibu tak abdi ge mikir kadinya ibu lain teu hayang abdi boga kongkorong salaki ge tadi nelponan umi nanti pulang dari Ciawi langsung ke toko Mas Sari Dewi ya ek naon saya tebi cenah engke ti Pak Haji Iim dibere duit belikeun kana kongkorong abdi mah da apa salaki teh bisi keur ngarayu ece salaki abdi lebih muda ece sok sieun abdi kakarek 20 poe leukeung meureun 20 poe mah lila palebak kakarek 3 poe geletuk abdi modar salaki kawin deui mas kawin gelang urang radang ti petir alah Gusti jaman nu dikawin ku salaki teh besti pertemanan yang menyakitkan oh ece asli ce bakal nyeri hades ya ce ece boga besti unggal saminggu sakali senam yang si besti teh eta ucu mau ti heula
salaki kawin kabestin sok nyamper senam. Aduh. Mas kawin teh kongkorong ece. Alah. Asli tadi akhirat teh lain bagjak mikiran kongkorong. Matak ti ayeuna geura loba sodak. Ilmu sing manfaat, anak sing saro. Sabab eta anu bakal ngocor pahala di mana ibu geus maut. Bu, ibu, araya. Yuk bade naon pangaosan teh bari milari ridho Gusti Allah. Matak tetap tanamkan kalimah la ilaha. Yuk bareng sarerea la ilaha illallah, la ilaha. Tarikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali deui la. Sok moal aya nu nyalametkeun jiwa raga urang sarerea. Sakarat disabut nyawa iwati kalimat la ilaha illallah. Ilaha il Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah. La ma'da illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Yuk la ilaha. La ilaha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Sok beratkan amal timbangan orang ku ngaoskeun kalimat tasbih. Hu akbar wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ieu nu medar ugi mohon ti lemur mana ibi tebi. Oh uih ngaos heula Gusti ieu mah uih ngaos tuluy ngaos tah mohon luar biasa. Ok mangga ok ibu-ibu kapayun atau ibu kapalipayun. So ok mangga kade kadah katilaman nging dina luhureun taneuh. Sok mangga mohon mangga nak hayong luhureun karung cenah si ibu engke uih di karungan. Ok tayu kapal dia mah iraos mah empuk sok mah. Ok atos. Oh sambil tertib hayu lanjut. Yuk bu tuh kaditu heula tingali tulisan itu orang baca entong jeung awak ngaliukna beheung we wungkul. Itu teh naon cenah teh Maulid Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saw pan itu nulisna ge saw cicing tong dileuwihan macana tong dikurangan Maulid Nabi Muhammad saw. Sok ibu ka dieu sok ami repeh teu gegerwan wae ka dieu. Udah lamun teu ka dieu bakal moal repeh tuluy we gegerwan. So tah gitu mohon sok masya Allah tuh ibu anu ngora ulah sok elek kuko. Oh, da ari umur mah can karuhan beting anu ngora heula mangga dihapunten pisan ibu. Oh, bade uih bade ka mana bade calik mohon tah anu paneuri kakarek datang anu teh heula datang nungtut arek uih kene pokona mah da di dieu teh aya juri ge ceuk da abdi mah kakarek ceramah di kebon kai kieu ceuk. Matak nu hadirna ge geus moal salah juri oge aya. Mun ari jelema mah kieu pan ngariung.
Ay jurig ba itu nah hanapan tangkal itu. Itu metik itu. Mata kitu nu cicing dina hanapan tangkal teh ngaranna nyumput itu. Nah di sieu manya jurig udud. Ari di kampung Petir ibu, sok aya pangaosan rutinan selain muludan? Sok ieu jemaah natara. Sok aya pangaosan yasinan di dieu? Marhabaan, solawatan, sing tarik atuh tahlilan. Di Petir mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah pupucuh. Ih, dadi abdi mah nu tahlil teh nu harirup. Ieu mimiti, ieu beki beurang teh beki jadi aliran sesat. Ieu nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud sok geura ceu. Ibu, abdi teu ridho, abdi teu setuju. Mun ditaros dayakin dalam hati mah ibu teh pasti ngaku. Kunaon geuning ayeuna mah kompak ieu? Pasti aya menjawab dalam hati, panasaran hayang ningali abdi. Bener teu? Tah eta teh piceun sia niat kitu teh. Kapan ibu ngalain kasampean ngepatkeun panangan ini ka pangajian di hampura dosa nu kumaha lain niat hayang ningali mubalig tapi bener-bener urang ikhlas hayang niat ngad milari ridho Gus ceu tuh tingali abdi mah na meja ge sagala aya tuh teh pucuk Yakul naon deui bah susu Pocari Sweet ngan ku abdi moal dileueut teh jauh. Tapi da wios masing di panggung abdi moal ngaleueut. Sabab abdi teh rusras cu. Ningali Yakul karesep budak abdi. Ningali Pocari Sweet karesep salaki abdi. Mata punten abah keresekan we nya. Aduh tingali si abah meni semangat ningali abdi nya. Aduh tingali abah pongpetnya ompongnya lepet. Aduh abah. Masya Allah. Yuk ibu, ulah ayeuna kasih abah. Oh cenah geus kolot peot. Urang oge baheula mah da teu kitu atuh. Urang teh teu kieu baheula mah. Abdi ge butut sote ayeuna da baheula mah atuh gaya. Matak salaki mah kadang ka abdi teh sok ningalikeun bari teu puguh. Ieu teh mamah cenah tawa kunti. Naon teh geuning nyebut kitu? Nya cenah da bari teh mah teu kieu. Cenah baheula mah neuh-neuh payudara teh. Ayeuna mah ditu lagi oyag-oyag. Di bawah nangkarak kalah juga ceplok nog nampuyak. Dikenyot kalah nyelap nah huntu. Abdi mah kajendora ka kasalaki molotot bae teuing atulah. Hitung-hitung ada harba so urat we. Matak ibu nu geulis tong sombong ku geulis, nu kasep tong sombong ku kasep. Tingali bapak nu dipayun tuan beri seragam. Pacamat saha eta teh? Aduh pacamat tingali meni gagah ginding gaya isukan momal beda juga eta. Itu pacamat usia bertambah. Usia bertambah teh akan berubah tuh ibu. Betul tuh. Sok ningali ibu baheula kasep salaki ibu teh ayeuna salaki ibu geus kolot kasep atawa kasap. Heuh tah kitu. Baheula mah kasalaki bogoh peda kasep. Da ayeuna mah geus teu kasep berarti ibu teh geus teu aya bogoh. Maknya bogoh kanu kasap. Oh, naon atuh ibu nu cinta ayeuna ibu ka dieu? Tah ibu, dorongan utama ngaji ulah karena ningali hayang ningali abdi, tapi dorongan ibu ngaji jauh-jauh ti bumi, amih meunang ridho Gusti, eueuh deui niatan hoyong ningalikeun rasa cinta ka Kangjeng. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Nu belah dieu ibu cinta henteu? Ari ibu cinta ka abah eta? Abah saha namina eta? Bangkos. Bangkos. Eueuh nu bogoheun ka abah teh. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka pacamat? Tuh. Bah tenang bah. Caca ka pacamat nu kasep ge teu barogoheun bah. Matak rugi pacamat ieu loba kieu awewe warga pacamat eueuh nu bogoheun hiji ge. Da urang mah lain cinta ka jalmi boro-boro ka batur ibu. Da urang teh dosa komo bogoh kanu geus boga pamajikan, komo bogoh kanu geus boga salak. Urang ningalikeun
cinta nu abadi eueuh deui iwati cinta ka Kangjeng da cinta ka salaki mah teu abadi teu lila cinta salaki ka pamajikan teu lami teu lana kunaon cinta jelema ka jelema teu lila wajar da cinta eta mah sokeuna kuseep lain setan yeuh ari euceuk nah aya cinta di dahar setan pacamat urus warga pacamat ieu anu aredan oh ibu mun ibu ka Kangjeng Nabi cinta dan ibu menyebut Kangjeng Nabi dengan bahasa rindu ibu salaki amek moal yang ada salaki itu bahagia melihat istrinya Masya Allah maulid Nabi tertinggalin balik ngaji maulid Nabi hayah we maca sholawat ka Nabi salaki ceurik mama alhamdulillah geuning aya ladang ngaji teh hayah we maca sholawat ka Nabi mama sing dibere syafaat ku Nabi bapak kabeleteran ku barokah mama maos we sholawat oh ibu bari mepene budak teh ya habibi oh Muhammad ya habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad meskipun salaki ibu ditato jeger anger mual amek ibu kikituan mah tapi lamun ibu bari mepene budak oh bangkos oh bangkos iya bangkos alah kanyawan ku salaki mah nya teu ditajong bujur ibi wah huru harawi eueuh rumah tangga teh hancur gara-gara kikituan teh maneh teh rumah tangga teh jeung kuring jeung bangkos nah. Ibu jangankan ibu yang ditanya jangankan emak nu ditaos ku abdi ge jujur da jeung salaki teh geus eueuh bogoh sok baheula mah ibu nuju bogoh geuning nya sakedeung enggal nikah meleman pertama da bogoh keneh menikat yang hitut ge diplastikan 3 poe kabebeng teu hitut-hitut da salaki nutur-nutur wae atuh ceuk teh abdi genan soak geus teu kuat ceuk 3 poe teu hitut da akhirna mah damar geus teu kuat tidak bisa dibawa damai bujur teh sugan teh eueuh salaki tukangan prit cek salaki ayang entutnya berdua erana ari ayeuna mah sabalikna dihajakeun teu hayang ge liwat ka hareupeun salaki perepet rek diuk brot cek salaki teh kenal pot bitu ibu awas ulah kitu Siti Khadijah mah tara kitu dunia na seep banda na janda kaya Siti Khadijah dikorbankan untuk agama ka suami sopan ka Kangjeng Nabi tara wantun nyangangang komo mun baeud ieu mah ari aya duit aduh surak seuri eueuh duit mah cumudad jabedud salaki gering ge da eueuh duitan teu diurus ngadon dipotoan we hayo di video di statuskeun di SW-keun dina grup WA teh jadi rapaleun salaki abdi geus saminggu batuk komo ayeuna mah kalah ditama jeung muntaber jigana sakedeung dege koid wus teh ibu tetaplah mencintai suami sepenuh hati meskipun ibu cinta mah da teu aba tarimakeun we ece balik ngaji hareupeun salaki tong baketut tong jamed hareupeun salaki masing daek ngadang danan diri yuk ngadangkak yuk ngadangdut diri wah saya barek joget itu rek ngadangkak ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki ari ece manya hareupeun salaki ongkla joget si ibu mah ngadangkak cenah ayeuna teh liwat ka dieu tuluy kieu meureun bedu cek salakina teh itu aya bakakak hidung Aca Masya Allah Nabi Muhammad sering menangis ibu di pangkuan Siti Khadijah ari salaki ibu osok cerik nalahunan ibu tara cek abdi kita salaki leuwih edan nu kitu mah si malikir akang kali-kali mah cerik tah di nalahunan pamajikan cerik kunaon menta hampura rumah saja di salaki lobado teu jiga Kangjeng Nabi tanggung jawab suami teh Kang luar biasa awas tong gagabah Nabi Muhammad mah tinggal ibu bade ngaleueut tarawantun niwarang ka Siti Khadijah teu aya cai naheur ku nyalira kupingkeun Pak acuk kotor Nabi Muhammad mah dilicin diistrika diseuseuh ku nyalira lapar hoyong
tuang teu aya sangu masak heula ku nyalira. Osok salaki ibu kitu. Dengarkanlah wahai para tersangka. Ieu pengakuan korban, Kang. Mangkaning ibu Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun Anisa lalak awewe lain lalaki. Berarti tanggung jawab lalaki ka pamajikan nitip jangan disakiti, jangan dihianati, jangan dinyenyeri, tong boro-boro disakiti digawekeun ge ulah. Setuju? Engke mah nyangu ku salah. Setuju? Matak ibu cicing enjing mah cara ricing. Keun bagian salaki anu nyang. Oh. Tuh tinggal abah bangkos. Lah, da mun sok bangga ku salaki kasep. Ari tanggung jawab henteu. Da kudu nama salaki teh pilih teh anu tanggung, anu jud, nu gede perhati, nu gede kanyaah. Astagfirullah. Iya. Pacamata iya. Yay. Jeung atuh da meuni tarik jasanya sorangan nyebut gitu nanti. Astagfirullahaladzim. Warga petir di Samergeledek. Mak, yuk jangan naon gede nu kitu. Da asil atuh teh da moaguna ari lolos teh bisa dipake mah lumpuh. Nu gede kanya ageng perhati. Sing gede perhatian Kang kanya ka pamajikan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Berarti pamajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaan. Tepuk tangan. Hidup awewe. Awas Kang. Geus karolot teu tanggung jawab ka pamajikan. Buburu hanteu unggal poe ngusup we. Aya nu kitu aya. Udud mah terus-terusan buburu embung. Lah nu kitu mah mending paraeh we salaki teh. Paeh keduulna maksud teh. Hek euceu rumah tangga hayang barokah, ami boga dunia teu sombong, Wilsef juga Siti Khadijah bakal bagja di alam barjah. Ibu salaki keur ka sawah teh amparkeun sajadah, ulah kalah ulin ka imah Ciodah. Ngariung jeung Cutitin. Ngagosip bari jararanji dipingpin ku Ceeti. Ara remok ye saya berjanji. Bang Emok. Yey. Aya nu kitu aya. Awas ece. Amparkeun sajadah ce salat duha 2 rakaat. Ami barok. Ibu teh ngangkatkeun pandangan ya Allah. Kabayang tadi salaki abdi nurek ini ka sawah. Ti imah make duduk kuy butut. Huntu koneng suku jebrag. Tongong hidung. Bari manggul naon. Manggul doran gagangna dapat cul nama di tukang. Di dia ya ditungtung ya. Pacul nama nu dipanggul mah gagangna dorana. Cek ibu teh ya Allah karunya teuing. Hampura Gusti abdi bisa jadi pamajikan nu doraka. Padahal Gusti geus melimpahkan segala barokah kanu jadi bojo, kanu jadi istri. Doa pamajikan diijabah ya Allah. Biasanya salaki balik di sawah buruhna ge sok dianyuk da sawah batur. Kadang mawa ge lain belut oray ece. Ya Allah ayeuna mah abdi bade ngadua Allahumma ingka dari rezeki bisa ma ipangzilhu. Ya Allah salaki abdi nu keur macul mun rezekina di luhur langit keneh turunkeun pan ngadak-ngadak salaki keur macul ka tingang kalapa. Wa ingka napil arti pahrizu lamun di jero taneuh keneh kaluarkeun ngadak-ngadak nu kapacul teh belut ece. Oh, jadi istri kudu solehah, salaki kudu soleh. Ulah som, harta banda gewat gera sodako. Oh, geus maot manaon nu rek dibawa, lain harta lain banda. Eueuh deui nu bakal dibawa maot iwati amal urang dan nu maot mah oge urang lain soleh. Ih, lamun ibu maot mawa nu soleh, ke soleh maot mawa nu saha. Manya soleh mawa nu engkos. Engkos maot mawa nu soleh. Engkos jeung soleh bangsat amal. Ditanya teh ku malaikat bangkos man rebuka. Cek bangkos kamu nanya. Wah. Riweuh kitu mah ancur di jero kubur. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Yuk itu memperingati Maulid Nabi. Tiru akhlak mulia Kangjeng. Oh ibu, Kangjeng Nabi mah tengah beda-bedakan pergaulannya. Kiatkan ukhuwah Islam. Sing loba silatu. Ayeuna ge urang didetek keur silatu. Baringad. Insyaallah barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur. Loba duit, loba dulur. Engke geus loba dulur, teh abdi teh kali teh jadi loba dulur. Wow sareng Pak Haji Ikin, apal ka Pak Haji Iim. Tah engke balik pasti menang doa. Astagfirullahaladzim. Urang ningali ayeuna ibu tadi nu ngaoskeun lantunan ayat suci, diaoskeun ku Qori Pak Kiai. Betah henteu? Mata kade ibu teh keur hirup masing loba maca Al-Qur'an. Ulah bangga boga anak bisa nyanyi, dages maot mah ibu keur sakarat moal dianterkeun ku budak nu bisa nyanyi, anger we ku nu bisa ngad. Kabejakeun budak pinter nyanyi ibu maot, bapana keur sakarat nyamperkeun budak nu bisa nyanyi. Bapak, aku persembahkan lagu yang terakhir buat bapak. Nya moal atuh teh. Da anakna jablay. Tuluy we di harewosan panona alus. Bapana keur sakarat kitu. Tapi kumaha ece budak pinter ngaji, budak daek ngaos Yasin wal Qur'anil Hakim. Ku anak dianterkeun ibu bagja dunia akhir. Tong bangga anak mun loba dunia ari teu boga ilmu agama mah bakal nyangsarkeun ka inung jeung bapak di akhirat. Boro-boro ibu kana surga jaminan ti Allah neraka. Naudzu. Kumaha budak hayong soleh pasantren. Aya di dieu pasantren? Madrasah? Ayeuna mah gengsi orang tua teh budak ka pasantren teh. Meni kene kuliah cenah ge bisa digawe. Naon cenah santri mah eueuh duitan. Justru ibu teh kudu atoh barokah gaduh minantu santri. Moal hese ku santri mah mitoha koret di ruqyah. Pamajikan cerewet di adanan. Iya mau boro-boro jadi santri. Budak ningali nu masantren geun ge. Aduh, naon cenah santri budug. Tah sok geuleuh abdi mah santri budug. Ulah sok kitu bunya. Da abdi ge bisa kieu teh ladang masantren. Sanes ladang budug geuceu. Ladang masantren ngan di pasantren ngalaman ternyata budug teh geuning barorok geuceu. Gusti ari manaon budug barokah. Tingali atuh Kang Haji anu ngalantunkeun ayat suci janten Qori eta teh di pasantren tiasa kitu teh pasti ngalaman budug gitu teh. Da sami teh baheula tepikeun ka ayeuna ge santri mah barud. Sabab ustadna ge bunga ustadna mah. Teu aya ustad budug. Tuh tingali tanda ustad bunga, HD sarung. BHS merekna sorban ngamai kaya beda jeung bangkos. Beda jeung Pak RT. Mata kitu teh eueuh. Tampilan RT jeung kiai jeung ustad jauh. Mata ayeuna mun Pak RT maot teu hariwang. Pak Ustad bisaeun jadi RT. Tapi lamun Pak Ustad wafat duluan, RT moal bisaeun jadi ustad. Jadi lamun bisa nawar ka Allah, Bu, nu maot teh mending RT heula, mending ustad heula. Mending ibu heula we lah. Da ibu mah geus kawalat ka ustad nyebut budug. Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yuk ibu Nabi matos teu aya, urang cinta ka Nabi. Ti mana urang bisa cinta ka Nabi? Apal sejarah Nabi. Ti mana ibu apal sejarah Nabi? Ngalangkungan tina lisan para kiai. Makanya ala ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Ibu Nabi tos teu aya, mohon cintailah para kiainya. Sok satahun sakali mah ibu udah bisa ngaji geuning ibu teh apal salat. Eta teh moal aya Nabi Muhammad. Lamun Allah teh nyiptakeun alam dunia kitu. Lamun Allah teh nyiptakeun alam dunia, moal nyiptakeun Allah alam dunia. Lamun Allah teh nyiptakeun Kangjeng
Moal apal orang salat lamun teu aya Kangjeng Nabi. Ngan urang teh henteu langsung secara tina lisan Kangjeng Nabi apal salat, apal ayeuna ibadah, apal zakat, tapi aya kitab, aya hadis, ibu teu bisa macana disampaikeun ku para kiai. Budak ibu bisa maca sholawat, apal akidah, apal wujud kidam bako ti kiai. Mata kerek Idul Fitri teh ibu sok siapkeun ti ayeuna nabung khusus jang kiai mere THR, pangmeulikeun sarung nu 1 juta anu alus BHS sugan merekna atawa tamer ieu mah sarung kiai teh Gusti urut tinu maot deui geus galing jaba dipake ngaimaman tegal ngajung jurigan keung ka kiai watir da ngajung jurigan matak di lemur abdi ayeuna ibu loba kiai jujur astagfirullah Pak Camat ieu tewak. Ah ya Allah, tadi Kak Ustad nyebut budug, Kak Kiai nyebut jurig. Makana abdi mah sieun Pak Camat kabawa virus. Balik ngaji ti dieu sabab ieu loba nu aredan, abdi sieun balik kabawa GR oce. Ti jadi hareupeun nyebut gelo ye. Ah tinggal newak we oce. Nu nyebut gelo kudu dicekelan pupuju. Dicekek mapai atuh. Astagfirullahaladzim. Ibu. Nabi Muhammad teh ya. Tah ngaos dina bulan seperti kieu teh sok dijudulan kurang teh mulud. Padahal eueuh bulan mulud. Da naon oce muludan? Ah pedah we Nabi Muhammad lahirna dina bulan. Padahal lain dina bulan mulud. Nabi Muhammad lahirna dina bulan Rabiul Awal. Iraha Nabi Muhammad dilahirkeun ibu 12 mah tanggalna, Senin mah poena, Rabiul Awal mah bulanna, Gajah mah tauna. Mun ibu ditaros iraha Nabi Muhammad dilahirkeun jawab baheula. Oh iraha ibu da bangkos ge lahirna mah baheula. Komo Nabi Muhammad iraha baheula ngan punya tepat waktu tepatna poe Senin tanggalna 12 bulanna Rabiul Awal tahunna 570 hiji Masehi disebut tahun Gusti urang yuk Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab tarikan Ramana Zaid Ibuna Siti dibabarkeun nadi Mekah wengi Senin oh aya mulud aya ge Rabiul Awal. Yuk Rabiul Awal tahun depan semoga ibu masih keneh panjang umur sing makin tambah cinta urang ka Kangjeng Nabi. Pengorbanan semua para panitia sing janten tabungan amal ibadah pahala ayeuna ti Allah dipasikeun bahagia di dunia di akhirat sing kenging ganjaran mula. Amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana. Cicing ibu tuh geuning jurig mah geus ngajungjungkeun bujur. Ih kapan ieu teh kiai bade ngado. Jadi lamun ibu hoyong Abdol hoyong gaduh paedah tina mengaji ilmu hoyong manfaat sing tamat dugikeun kado. Siap ibu siap. Kade banyak. Hidup itu bukan untuk kita bahagia, tapi hidup adalah penuh dengan uji, dengan coba, dengan rintang. Matak engkau sing kuat iman. Sabab lalaki pasti hirup di alam dunia. Init ngaji oge sarua bakal papangih jeung ranjau kehidupan lain rana. Yeuna jigjig karana riweuhna. Aya di dia rana hidup rana mangga Pak Camat urus rana keun bae atuh rana ge asal ngeureuh ibadah. Ya Allah ya Robi meni pede nyebut ngeunah ngeureuh ngaji lain ngeunah. Di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau. Da Pak Camat oge sarua dijieuna mah tinu
tinu barokah. Alah Pak Camat nyangakeun warga ieu urang petir rukiah kabeh. Ka Kiai nyebut jurig, ka Pak Camat nyebut bau, ka abdi nyebut gelo. Keun bae abdi melah teu rugi asal balik menang amal ece. Iya ari ece. Atukeun beda urusan duit amplop mah Pak Haji Iim eta mah urusanana. Abdi mah dibere duit syukur henteu we piraku. Nah husnudon we da Pak Haji Iim ge jeung Pak Haji Ikin areling ieu. Ing teu Pak Haji Iim. Sok atuh busing kompak eling teu. Tuh Pak Haji abdi mah nyeri hate tah. Licik ari abdi disebut gelo Pak Haji Iim disebut eling. Ngan abdi mah heula dendam ka Pak Haji Iim, eling henteu na Pak Haji Iim kumaha engke mere gede jeung leutikna. Kompak ceu, kompak. Mun mere gede berarti Pak Haji Iim teh. Ing mun mere leutik berarti henteu teu gede. Sip Pak Haji Iim geus walatra ayeuna mah. Moal sisirikan lah. Paduli teuing abdi disebut gelo da Pak Haji Iim ge disebut teu eling. Paduli teuing Pak Haji Iim disebut teu eling, camat oge disebut nu bau. Tah ieu warga nu aredan. Infus engke mah bawa ka rumah sakit Pak Camat lah. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Nitip ibu mengpeng urang hirup di alam deun. Tong balaga kudun tapi sing loba ibadah ka Allah Subhanahu. Eling-eling dulur ibadah ulah beurang puting ulah bisina kaburu. Makana urang memeh paeh sing bisa ngajaga panca indra bener lain Pancasila. Panca indra gunakeun kanggo ibadah salaki sina salat berjamaah, kamas leueur sina mawaid, poek sina makelbat, hujan sina make alus. Henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payung nama tuna ece da salaki teh moal kalah salat kieu we meureun kieu we. Kabayang teu bah engkos batur salat ieu mah kieu we nya nyakel payung. Bungahnya Pak Camat ningali warga teh jiga nu sarenang. Hahaha. Jiga nu sarenang kieu padahal di imah nama loba hulang-hulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Ibu Haji. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira fi dunya wal akhirah. Mugia ageng manfaat khusus kanggo mantenna anu ngadugikeun umum kanggo urang sadayana. Sadaya ilmu-ilmu anu parantos didugikeun ku mantenna mudah-mudahan tiasa diaplikasikeun ku urang sadayana dina kahirupan urang sadidinten. Amin ya rabbal alamin.